Aduh. Aduh ya, tolong ya. Aduh. Pan banget dong mantan aing baheula ya. Aduh. Ada wadaw. Ada wadaw. Ada wadaw. Sakit doang lalaki keur teh ya. Pak dokter, Ini teh kunan. kunaon ngalamun baik itu? Oh bener oge mak ngalamun bae Pak dokter dak. Biasa ya ngalamun bae nama teh. Loba pamikiran. Oh, geus geran tulungan ya. Ah, sabar. Geran ya. Sabar. Urang langsung asup ka interogasi bae ya. Interogasi. Konsultasi meureun Pak dokter. Kumaha sih aing mah? Nya eta lah konsultasi maksudna. Aduh, langsung bae orangnya. Ya gerak. Ibu nu ti mana ya? Ti babakan teureup. Demi ieu oge daek kehidak ya. Keluhana naon, Bu? Keluhan nama ya Pak dokter. Nyeri buuk ya. Nyeri kuku. Oh, Terus, Nyeri beleh pokokna mah, nyeri tuur ya. oh, aya keneh, Bu? Entah deui Pak dokter, entah sakitu doang eta. Oh, tos sakit urang eta nya penyakitna nya. Laju kakak nu ti mana ya? Atuh ieu mah salahkina si Teteh. Heeh. Keluhana ieu Pak dokter nyeri bulu bitis iya. Terus mun dicadut nyeri gitulah ieu bulu bitis Pak dokter. Aya keneh? Tah deui Pak dokter. Oh. Tuh bobari tama. Iya ngen aya hiji solusi iya jeung penyakit Teteh kakaknya. Naon Pak dokter solusina? Naon Pak dokter? Solusina naon gerak? Beuteung geus teu kuat ya yang cager ya. Engke tuh mah dokter. haliu bae. Naon Pak dokter naon? Solusina ya. Engke sabar. Solusina paling ge suntik mati iya. Suntik mati. Mak. Suntik mati, Mak. Teuing aing mah teu cager ge. Daripada disuntik mati mah. Ting burundak nyeri ge yeuh, Mak. Daripada suntik mati mah, ya. Langsung asup ka jero. Ya. Urang langsung suntik mati kabehannya. Oke, nyokot suntikan heula nyiapkeun suntikan dia. Asup ka jero nya. Aing mah nek balik bae yo, nya. Teuing teu cager ge. Nya. Geura bae suntik mati nyeri tuh. Tega amat, Mak. Pira kumun bapak doang nu disuntik mati.